pikeun jadi tukang alus. Tak diniatkeun di pesantren. Ulah disebut pesantren kuring dan bisa dijual. Mu Allah. Geuning ajikan aya wae di pesantren dinya kos bogana, lain bogana. Niat ngahidmahkeun diri ka pesantren Allah. So kan, amun aya mobil abdi jual ke sepotong pesantren bisa. Wah, di mana di? Cicing di pesantren niat ngahidmahkeun diri ka pesantren sakamampuan. Tak kuring rek reuni di Ali Jihad. Setahun sekali anu naroskeun pan santri ge anu hayang apal wae kan. Padahal can karting mah teu daek datang ge. Kunaon cenah dengan reuni 4 tahun. Jawabannya sederhana, sabab cing kuring tahu diri. Tahu diri kumaha nya? Kuring teh wawuh kana diri sorangan. Teu hebat kuring teh teu sampurna kuring teh. Teu cukup ilmu, loba kakurangan, hirup loba kurang, bari teu pinter, teu sampurna, tapi boga kahayang gede. Naon membawa al-ittihad pesantren jeung eusina santrina jamaahna leuwih kacintana ka mana ka arah perubahan yang lebih baik. Mun tadi nyaho ka Allah aya nu leuwih nyaho, lamun tadi geus getol ibadah santri hayang beuki getol ibadahna. Mun geus saleh hayang beuki saleh. Akan eta nu dituju. Maka sim kuring perlu bantuan santri, perlu dukungan di masyarakat anu simpati, mau bisa ngalahin kasorangan, bener. Boga duit cingkuring, semen boga, malah material ge boga upamana, tapi anu nembokna jadi mah. Mau ada itu bisa nembok kan? Itu. Kamu beri boga duit boga. Rumah saya loba kekurangan tapi kahayang gede tak eta tahu diri seumpeuring teh. Santri nu baheula bodoh bawa aya rumah santri aya geus palinter yo cek atuh datang ka dieu. Sok atuh papatahan we bisi salah teh sok boga saran teu tuh kan. Baheula teh fakir di Parawan kolot aya nu wah aya santri nu geus beungar. Papangi jeung urang sugan we teu bisa mapatahan mere duit tuh. Bener kan? Yang puring loba amal dibantu santri. Itu kan meredahat 250 orang lebih. Tapi dibantuan ku santri, 500.000, anu sampai sekarung biasa bulan. Tapi sabtu kuring sorangan santri ikut andil. Itu nu simpati ge lain santri ikut andil, ditransfer make rekening. Wah. Tak gitu kan. Kita nang dipiralkeun di YouTube. Kurang cenah jalan oke. Oh ada batur mah teu boga malaikat. Aing mereka cenah sok hubungan bantuan. Tadi ku kuring apa? Oh kita masa sok daftar ke kuring. Padahal duit mentaan kan bener. Jadi nu bener teu bisa bayar. Bener kan kadinya tuh jadi nepi. Kaos Raden Didi baheula anu keturunan kagenep si Abdul Muhi, parencangan Bun Aki, Mama Raden Didi. Anu beunghar mau tabdi kerutikeun bejakeun cibantar ka ajengan ka Punaki Mama ka haji anu sampai puncit hiji bejakeun cuk agan puncit sapi nurut ka agan seuneun kawalat apal agan mah ahli tafsir itu asbabun nuzul teu kaharti urang apa Rasulullah keur hareup ka anu turun Al-Qur'an ieu teh jam sakitu nulis kitu menit sok urang bisa entas babon gitu. Muka saapa eta mah tuh sioun itu puncit bejakeun ka anu domah puncit sapi teh 3 rumah ada 1. Wah di madrasah teh di Cibantar masak jauh sekampung itu geus asak teh cuk agan bawa ka toko bawa omongkeun ka rakyat nu pakir tong anu liwat kabeh ge si beunghar milu we milu tapi ka tong teh sok cenah dimimitian bismillahirrahmanirrahim didoaan heula ku Raden Didi keturunan kagenep si Abdul Muhi nu mah we anjeunna 3 turun ka masjid
kop cina mayor kan fakir jadi pentas nu fakir nu beunghar mamer ya saduna ge bener kebijakan kahajian nu cek fakir poncit sapi bang adenge jadi bener tapi ku kiai mah poncit sapi bejakeun cek uing Cibandar gitu ya poncit buru-buru bikeun kadinya padahal mah agan mah linkeun manehna da aya teh aneh lagi macam naon kamayakeun fakir miskin gitu kan. Jadi diberi pencit kurban sila dahar kabeh nu datang. Tong dipilihan dikicep na jelema manu kumaha we. Sila dahar sok sabeak dahar. Itu kunaon batur bisa minta kuing pamentakeun fakir miskin. Bener kan? Nah gitu. Tak seperti gitu kan. Jadi lain kepentingan sorangan. Gitu. Sim kuring teh rumasa segala kurang, hirup teu beunghar, teu pinter, teu cukup ilmu gitu. Pinuh kekurangan, butuh kabatur, pikeun ngahijikeun kekuatan. Santri jeung guru ngahijikeun kekuatan, pikeun ngagelarkeun ilmu Allah. Nah gitu. Boga kahayang, hei para santri, nu boga duit, sok sia mere duit. Nu boga doa, sia teh mere doa, ngadoakeun. Teu disebutan ge lah. Mata kreun teh hiji acili rubarkeun dosa. Bisi baheula dawing teh jalma biasa maneh teh keur jadi santri dicarekan ku ai sugan maneh make lain teh nyalahan dolim ai teh ka santri can minta dihampura bisi cawab hese musuh teh boga dosa ka maneh guru rek minta hampura ka santri rek minta hampura ka guru tak kahiji rek silih nubarkeun dosa kadua rek silih halalkeun bisi anu kadahar kurang ridho baheula bisa jadi santri ngalauk ajingan teu bebeja atau ajengan ngadahar nu santri teh ieu teh keur aing ku ajengan kada aya dina lawang imah diampikeun di dahar ceuk santri atuh benta erakeun bae lah ulus kurang halang main dialakeun rek silih duakeun rek silih tulungan rek ngahijikeun kekuatan itu pikeun nasrul ilmi supaya menang kaalusan di al sok urang beberengan nah hikmah kepada santri ke pesantren ngagelarkeun ilmu Allah sabab rusakna dunia di mana ieu dunia geus kosong tina hatena jalma anu caricing di dunia ilmu nafe geus kosong rusak dunia sok urang adusian hati-hati jalma ku ilmu nafe eta ngrupakeun hiji usaha pikeun marter karuksakan alam dunia ieu salagi aya keneh di dunia anu boga ilmu nafe dunia moal mata kiamat moal maka intisarul fasadi fil ardi bisa jahlin nasi min ilmin nafi kumelarna bencana di muka bumi ya karena naon karena tanda caricing di dunia geus leungit ilmu nafi di dalam harosong kata kade kan sing paham orang ya cek sair kieu kan urusan dunia ya ya khotibad dunya ila nafsihi tanah an khitbatiha taslam yaitu baharna bahar basit wajan arna puuh ya maka sair bahar basit teh wajan arna mustafilun fa'ilun 4 kali mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya khatibat dunya ila nafsihi fa'ilun disampurnakeun ku wajan arud sebab kegeunaan ku elang tong maka mikir da ilmu kopiah ieu diaji kurang ilmu arud ya kan silieur geus penting mah dipijeun tah saukuran pailun tanah ankhid batiha taslam ilun fa'ilun kan dipijeunna dina satar sanima ilun fa'ilun nah gitu kan lain ngalieur musannif yang megang kelas pintar musannif maka kalau orang itu pintar macana hese ngartikeunna ya khotibat dunya hejal manu ngalamar dunya anu ngalamar dunya cik akang lamun ngalamar istri kudu aya resepna deui
jalma cinta karena dunia seolah-olah geus ngalamar eta teh kan tanah an hikmatiha hindarkeun tong tulus ngalamar dunia teh taslam salamat anjeun dunia akhirat. He jalma nu cinta karena dunia tong tulus ngalamar dunia teh salamat maneh dunia akhirat. Kitu kan tiksanya. Jadi nu hubung dunia teh teu salamat. Dunia di dunia cilaka, nuhubung dunia di akhirat komo. Pek neangan dunia, getol gitu naon, boga dunia boro-boro leutik, loba teh alus, ngan ulah dipika cinta, sehingga dilamar dijieun pamajikan. Masa musir pamajikan teh? Nah, ilmu belegu musir pamajikan. Hari kamari dilamar, tuluy dikawin diusir. Jalma cinta karena dunia, terus ngalamar dunia, mau anak wajeng dunia, mau pisah jeung dunia. Boga duit, boro-boro ku batur, kumanehna kitu dibelikeun, naon saumpan pisah, mau pisah. Geus jadi pamajikan, sanu rek pisahkeun majikan urang jisok. Eta bahasa kinayah kan. Ya, jalma nu carita kana dunia, cari laka kabeh. Hei, norek ngalamar dunia, jalma anu geus cinta kana dunia, lila-lila engke ngalamar, tong tulus maneh ngalamar dunia, taslam salamet dunia akhirat. Anu tuluy geus cinta, tuluy ngalamar, tuluy kawin kana dunia, mata kajian ngajual pamajikan kana duit. Sabab geus kawin kana duit. Tong tulus taslam salamet. Kemudian kumaha? Innallati tahtubu godaroh, innallati tahtubu godaroti fa'ilun. Asalna godaroh diwakafkeun li anha fasakin idahurika bil kasri godaroti pasal fa'ilun qaribatul arsi minal matami fa'ilun. Artikeun deui ya kan. Ya sair ya kan. Innal lati takhtubu godar qaribatul arsi minal maktab. Saenyana nu dilamar ku maneh teh eta teh kade pinuh dengan tipu daya dan kepalsuan. Anu dipika cinta kurang dunia teh pinuh ku tipu daya jeung kepalsuan. Matak aya nu nyarekan duit teu bener datang betul. Goblok sia datang ke aing tukang tipu sia teh dicarekan di imam memang diarah teh kan sia teh tukang nipu aing teh apa mang pirang-pirang babaturan aing teu inget ke pamajikan gara-gara sia ieu teh mang pirang-pirang babaturan aing pasea jeung kolot gara-gara sia ieu teh inget kan sesungguhnya yang engkau lamar itu penuh dengan tipu daya dan kepalsuan, kebahagiaannya dalam waktu singkat. Mun bunga sakedeung bungana penuh tipu daya dengan kepalsuan. Tah itu kan. Hebatnya ulama geus nyair, balas jalma ulah hubung dunia ya kan. Lain masalah dunia lah kan cintana nu teu menangkeun eta. Apalah kang cinta mah adalah buta. Cinta itu buta bener kan? Buta. Ulah siap jang kadinya teh dah mangke we Pak. Sia teh bisa sangsara tanggung jawab. Buta teu pikiran pepatah di batu. Cinta itu adalah buta. Cinta itu tidak bisa memilih. Lamun rek ayeuna urang teu milih keneh reka dia lain ke cinta teh. Bener kan? Cinta mah kudu geus pikiran milih. Bapak poe kalau dunia teh eta cinta bener. Begitu mah bisa pula pilih kena lain ke cinta itu mah cinta palsu kan. Bener. Sak Nabi Musa mikir heula teu sabab cinta ke Allah. Nabi alqi asaka ya Musa. Tenggalkeun hitet anjeun Musa ka laut. Mikir teu rek naon Allah ditanggung nunggukeun itu aing ka laut. Nabi Musa cek Allah tenggalkeun da cinta ka Allah. Tanggalkeun kumaha engke persetan dengan akibat bener teuing rugi kumaha. Padahal teu apal resikona bener. Apal teu? Nabi Ibrahim rek mencit budak digantian ku domba teu apal Nabi Ibrahim. Aduh mun kaning budak kasepis
dipencit aing cinta ke Allah daripada ke anak dipencit aing persetan dengan akibat bener kan eta cinta gitu kan rek mikir lain cinta tah mata kalau jalma anu rek budak dunia teu mikir heula aing teh tinggalun ngaji mangke we ngaji mah kajen sebab geus hubu cinta bener kan bahasana ngalamar hei nu arek ngalamar dunia tong tulus salamet maneh dunia akhirat naon sababna nu rek dilamar ku anjeun penuh dengan tipu daya mun aya kabungahan ngan sakedeung ari sakedeung mah jeung palsu jeung palsu nah gitu kan idan tahana dunya labiban takasyafat lahu an aduin fi siyabi sadiqin cari hati bahasa Arab itu di mana-mana dunia muji jalma pinter takasyafat lahu an aduin fi siyabi sadiqin di mana dunia muji jalma anu pinter nyaho yang dunia teh itu musuh nu make baju babaturan musuh yang memakai baju teman naon singkan musang berbulu domba apa ada kan eta dunia lamun aya muji ka urang si eta dunia langsung ka nyahoan sok diuji urang ku dunia sok diteangan wae sia teh wae nu kakalah leung modal gue akit teh inget tong kabila-bila ting lah nu diteangan teh teh musang berbulu domba babatur musuh nu make baju babaturan baru mah kurang dirangkul di deketan sugan babaturan aing musuh siapa bener kan musang berbulu domba aduh sair hebat kan mata besi baik baca kitab menang ulama ahli tasawuf kan karena lebar ibarat kan tong tulus ngalamar dunia teh selamat maneh dunia akhirat sebab dunia sing inget seperti orang rek nanyaan awewe nu penuh dengan kepalsuan itu lain gelis kedok eta mah pernah mah goreng palsu lain sebenarnya mah penuh dengan kepalsuan kebahagiaannya sangat singkat seperti mimpi ari mimpi teh bohong jadi ulang ngalamar kan bohong tak itu kan marifat nu marifat mah lamun diuji ku dunia teh teu nalangsa naon sababna musuh make baju teman musang berbulu domba ulah teuing rek menang domba aja guys siapa atau deket jeung ajang lain pertama tak itu seperti gitu kan lah entak tong nyeri teuing mun teu panggijeng beunghar teh ulah eta duit di tiangan ku aing teu kapangi adalah teu panggijeng ajang berbulu domba tak gitu kan langsa lamun orang rek ibadah khusyuk dina salat tah eta kudu langsa coba betah dekat bener ya kan si ingat lamun urang sangsara memeh maot sangsara bohong nyeri hate sangsara ripuh kata langsara memeh maot bohong kabeh sangsara jeung ripuh mah nu sabenerna mah sabada maot memeh maot mah bohong impi iso sangsara mending memeh maot mending tes maot mun milih mending mana sangsara memeh maot jeung tes maot jangan mikir makan aing kajian sangsara ayeuna tapi tas maot tong sangsara sabab hakikat hirup era gitu kan ya mah lain aing asa senang ayeuna paduli teuing tas maot mah sangsara bodoh eta sampurna bodohna kan ceuk Imam Ghazali mimiti boga ilmu yakin hakikat hirup akhirat tungtung ilmu musyahadah kaula gitu kan arifin teh dina mimiti mah pae poso wa ma zalu yahnuna ilal bidayah bima fiha min kasratin mimiti mah keur dina makom ibtida kan pae poso ibadahna teh
Nah sebabna tiap ibadah ngadatangkeun nur. Mun ibadahna nu teu bener mujadana. So kurang salat ngalawan, tapi ngalawan nafsu teh. Ngalawan nafsu. Kita mau salat teh aing teh. Ujug Allah ya teh. Lah ora marang ini takut salat teh. Malawan kumaha dahe teu petipurun salatna. Tapi aya ngalawan nafsu. Nah eta nurna teh tina ngalawan nafsu. Mata kudu salat kajian teu ikhlas, ibadah sing loba kajian teu ikhlas. Tak diajar non makom ibtidah mah tawa kamikiran, waduh aing teu ikhlas rugi ya loba itu ikhlas. Ulah latihan heula. Karena yalah tak ikhlasan itu kumaha digawe nu penting mah amal soleh. Sugan ku Allah lila-lila mah seutik aya nur tina mujahadah. Lila-lila urang asal tadi teu ikhlas jadi ikhlas. Eta tarekat Imam Asadiliyah. Anjeun teu bisa ikhlas dina ibadah bae paksakeun bae. Muga-muga ayeuna deukeut ku awak engke mada kulantaran aya buruhan ti Allah, nur mujahadah engke mah jadi jeung hatena deukeut ka Allah. Jadi ibadah bari deukeut ka Allah, bari eling ka Allah, bari marifat ka Allah. Itu kan. Bisa babi kasulatil amal, kusabab loba amal. Sabab al amalu sababun adiun fil usul. Ari amal teh sabab anu bangsa anu biasa, dina sabab nepi ka Allah. Kade kan. Tah gitu. Pentingkeun makrifat, boro-boro amal gede leutik oge, bari marifatna berfaedah. Nah itu contoh-contoh di ulama anu kejadian baheula oge. Sultanul Arifin sasauran nalika majdubna si Abdul Qadir Al-Jailani lamun teu majdub baru kargoreng kerap si Abdul Qadir. Si Abdul Qadir uing usul ka Allah lain tina sabab uing loba salat loba puasa. Nah eta kan sabab naon? Sabab uing nyaah ka fakir miskin. Begitu. Uing teh heman ka fakir miskinnya, lamun peubeut fakir miskin teh ngalangsa aing mah aya nulungan. Uing pernah loba salat, sok kan. Mangka ade atuh kitu mah ajengan uing mau salat rek nulungan fakir miskin geus salah deui wae. Kitu kan. Komo lamun fakir miskin ditulungan salat teh tolong kok bener kan. Paling masalah mana-mana. Gitu. Da arifin oge ari keur mimiti mah pae poso ibadahna. Ngan lamun geus jadi arifin, tah loba ibadahna ku hasep. Batur ngadug-dug salat 10 penting. Ieu musyahadah sajam sare bae. Ibadah batin segede sireum, ibadah zahir segede gunung. Ganjaranna gede kena ibadah batin segede sireum. Oh kan. Mata ku musyahadah, ku tafakur sajam lebih berharga daripada sholat itu sampai pada ibadah 70 tahun. Oh, tafakur sajam, lamun tajali jeung musyahadah sajam, lebih hebat daripada ibadah 7 juta tahun bisa jadi. Eta cacakan tafakur mah mikir bari hate eling. Ieu mah ari tajalli mah jeung musyahadah lain mikir bari hate eling, lain eling-elingan cenah teh. Nyaksi ka Allah poho ka makhluk, sok luar biasa. Jauh tanah ka langit tafakur jeung tajalli. Mata ku sedekah anu tikal 1000, anu tikal 100, anu tikal 1 juta, anu sakahayang Allah. Itu Allah ngadamel nugrahana dipasikeun ka urang. Ada sih. Jalma anu ya katiluna ilmu teh jadi petunjuk di saat kita duka dan suka. Kemudian keur nalangsara, keur kata langsara, keur bunga, keur kata langsara. Ilmu jadi petunjuk. Artinya naon? Nu boga ilmu mah bunga cara kamalinaan, susah cara kamalinaan. Bunga bari eling, susah ge susah bari eling. Gitu. Mau mendingan jual agak, mau kita bosan. Manusia benar boga ilmu. Tah gitu. Summa qala wallahu a'lam.
kali cari kan panjang-panjang teh dari geus tamat besok dibalikan deui. Halaman sabaraha? Halaman 8 kantu namanya Ariul kalian pertengahan wa in tarokat al-itiradu eta Bismillahirrahmanirrahim. Wa intarokat lamun haid ninggalkeun itu si nafsu al-itirodo kana hentang wa irtina nalikana kitu anak turun itu si nafsu wa atoat yang bisa turun limuktada syahwati kana pemberhentian syahwat wa da'awa asyaitoni tempat ngajakna setan sungian tinggalan itu nafsu an-nafsul ammaroh takana nafsu ammaroh anu loba marentahna nafsu ammaroh bisu'i kana goreng tak gitu lamun orang migawe maksiat tapi orang nyaca di kana diri wah aing ieu teh keur doraka sia teh bener hirup teh padahal keur doraka eta nafsuna nafsu lawamah tapi lamun henteu nentang wah keur doraka ge bunga we teu ngarasa salah teu ngarasa goreng teu nyaca dirina eta nafsuna ammaroh nah gitu kan nafsu ammaroh jeung lawamah beda urang mun keur doraka ngatu di doraka tah eta teh nafsu lawamah nafsu munafikin lamun nafsu kafirin mah ngababi buta lolompanan torek ceuli teu rasa salah gitu asa bener we dina salah oge. Oh, sisirian kunaon tas mencit ilu. Aya tas maling domba tapi ceurik aya. Kunaon sih teh ceurik aing maling domba. Mana domba atuh atuh gampang sia ke dipulangkeun satulus nafsu lawah. Itu kan lamun ngababi buta lolompanan torek ceuri nafsu ammaroh. Lamun rugan gerbong nafsu lawamah ini tuh aing tapi lamun ini tuh raka ieu teh tapi lamun teu ini aing tinggalin zaman da pemuda aing teh masih lamun dihukum wah keneh aing nafsu lawamah jadi ammaroh jadi nekat bener betul mah nafsu lawamah jadi mulhamah rego rek ini aing teh ini teu kabita akhirnya mengal kata Gusti hampura tadi mereka doraka mau terus saya padahal mah maksiat teh ngeunah lagi ngan sakedeung bohong jika jangan keinget kuas ngimpi itu asa budak-budak ngimpi aing teh malah ceurik we tah nafsu lawamah jadi mulhamah jadi nafsu permunafikin mah bisa jadi ammaroh bisa jadi mulhamah lamun boga ilmu Allah nulungan jadi mulhamah tulus dorakana alamun jadi lamun haik ayeuna Allah tenulungan jadi ammaroh nafsu kafirin ngababi buta aja mah kan gitu ari nafsu mukmin mah nafsu mutmainnah nafsu mutmainnah tentrem betah dina ibadah ka Allah lamun geus ngeunah dina ibadah aya khalawat eta nafsu mutmainnah eta mah geus digerok gerak rasul ka surga aing ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati sogra harus buka surga aya dua surga ma'arif surga makharif surga ma'arif ayeuna tak di dunia na senang dia sukeun kana daerah ma'rifat mah ku Allah lawan sebabna jadi goreng kabeh alus bila Quran dijelaskan rugi mah teu iman iman mah rugi
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Nu iman mah rugi. Tapi anu teu iman mah kabeh rugi. Alif lam istighraqil afrodil jinsi. Sekali ma'ani nu geus ngaji johar maklun apaleun. Lamun inna ada taukid asup kana alif lam, eta alif lam teh istighraqil afrodil jinsi. Nu bisa digantian kullu fardin min afrodil insan khusrun illa alladziina amanu. Sakur manusia tidak ada yang terkecuali rugi kabeh kecuali nu iman ka Allah terugi. Untung rugi ge hakikatna untung. Fakir beungar hakikatna, beungar hakikatna beungar. Oh kan. Ulah riba. Matak Imam Fakih mah as-sababu fi sa'adati darwain. Ma'rifat ka Allah menjadi sebab bahagia dunia akhirat. Lamun hayang bahagia dunia akhirat teh kudu beungar lain kudu fakir kudu pinter heula. Nu bodoh ge bisa bahagia dunia akhirat, nu fakir ge bisa bahagia dunia akhirat. Syaratna kudu ma'rifat ka Allah. Segitu. Urang marek hayang bahagia beungar heula, nyanana beungar teu kapangi. Seumur hidup hayang beungar, bari seumur hidup teu beungar. Ribu kata menyiksa diri sorangan. Tak udah apal lempatan kan. Lamun ku Allah tadi dikersakeun urang didinya, aya alamatna. Lamun Allah teu ngersakeun didinya, naon sulit. Urang usaha tadikeun beungar. Sing ingat buat catatan di kodong ngobrol aing mah ujama beungar. Fakir seumur hidup. Tapi jalma fakir bisa jadi kekasih Allah, bisa. Ngaji ke kiai. Jangan ilmu makrifat, geus makrifat sobar dina kefakiran. Jalma fakir sobar dina kefakiran, kekasih Allah, kajian teu boga naon, tapi keur kabutuh hidup di dunia nepi ka akhirat dicukupkeun ku Allah. Oh kan. Loba jalma anu fakir tapi cukup. Biasa kan ukur sakilo, barladna aya 5an, tapi kabeh ngapae menang dahar. Daripada aya jalma beungar, jadi huntu mesti 3 minggu, teu bisa dahar. Bener kan? Ya tapi kita bisa ngadasar sebab itu laknat Allah tadi. Kunaon dilaknat ke dunia karena dipikir cinta kurang. Anu terilah modal cinta karena dunia lillah kan. Kunaon cinta karena dunia sia? Karena dunia rek dipake modal keur milari ridho Allah. Baik rek cinta karena dunia gimana? Eta mah cinta karena dunia lillah. Tak lamun cinta karena dunia madarat akhirat, lamun cinta ke akhirat madarat dunia dinisbatin ka jalma anu teu makrifat ka Allah. Nu makrifat ka Allah cinta dunia hakikatna ka Allah, cinta ka akhirat hakikatna ka Allah. Maka dunia teu ngamadatkeun akhirat, akhirat teu ngamadatkeun dunia, malah dunia nguntungkeun akhirat, akhirat nguntungkeun dunia. Gara-gara ibadah ikhlas urusan dunia lancar. Asal butuh ngertek datang kajian tenggo nepesa, tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Tidak pernah meminta-minta tapi orang kerap memberi. Ya tambah hebat maka. Mending mana beunghar cukup, fakir tapi cukup. Bari hayang mah beunghar bercukup. Ari ceuk nafsu mah sok kalah urang. Nah, eta mah eta kadenya nafsu. Jadi aya nafsu ammaroh di mana teu nyalahkeun kana diri, teu nentang kana eta pagawe nafsu, eta nafsu ammaroh. Nu nyalahkeun kana diri, bari nyalahkeun kana nafsu. Dinamika we anu diajak ku nafsu, tapi bari ceuri. Maling doma ngan bari ceuri puruluk cipanon aing teh keur dorak. Sehingga dia kan dina hadis Rasul, sajalma anu migawe dosa itu tuluy manehna nyaho yen Allah ningali ka manehna keur berbuat dosa, maka dosa diampura ku Allah kajian teu minta diampura. Waktu dikitu mah ingat maling doma we ngan inget ya Allah ningali. Lain gitu kan. Fa alima di dia manehna fatajalla. Sajalma anu migawe dosa bari tajalli ka Allah, eta dosa mau jadi sabab goreng sebab Allah ngabisakeun tobat. Sebab jadi kekasih Allah minta jadi ke Allah. Berbuat dosa ternyata Allah eta menjadi siksa maka tiba kena dosa tapi kalau tajali ke Allah nggak bisa kentobat dipika cinta ke Allah itu boga anak kurang migawe salah keul ke anak atau karena salah negara ditulungan kurang sia teh kumaha ya bayana uang jajan dicabut ku bapak lagi perjanjian
mana mun teu sakola diniyah teh dicabut uang jajan setengah. Beri ciri bapak tadi usapan. Dihukum tapi usapan. Ulah bari amat ka hukum kan? Boleh menghukum tapi tidak boleh marah. La taqdam. Tidak boleh marah, boleh menghukum. Urang mari ngahukum bari kuhul, pancing urang. Bener. Tungtungan mematai keciki bersih. Jadi dolimin itu salah, urang ge salah. Ulah si ikhlas, la taqdam, tidak boleh marah. Urang pas ke budak, engkau nyarekan tapi teu ambek bener. Oh kan. Contohnya tahu ya. Tak guru mursyid kayak gitu, kawas indung bapak. Nyarekan ke santri, tapi lain keheul. Balasnya bisi jauh ti ai sia teh. Otak pula nyimpan kemana-mana. Iya tuh mesti dikonsepkeun cek guruna. Bisi jauh ti ai ke jauh ti Allah. Balasnya itu lain keheul. Itu, masuk aya keheul urang, masuk. Itu. Itu ada manusia memang sifat tadi saja manusia surga keheul sisok. Itu saja manusia surga keheul. Padahal kalau saya ulah cek Rasul tidak boleh marah. La taqdab rawahul Bukhari. So. Tapi supaya ke tamaan kurang ke masuk namaan ke kan. Apa caranya namaan ke? Waduh cara ngaji dewa bab ke. Itu diaji kan bab sabar, bab ngarasula diaji ka kiai supusangkan ngarasula ulah aya wae. Dewa masa kurang. Lopana keul jeung teu keul. Bisa balik ka imah keul lempo beungeut majikan keul. Pemuda keul aduh aing lempo doma keul. Itu tunang tadikeun gede aya di paraban ku aing. Kumaha tingkah keul. Tamaan keul. Bijakeun ilmu Allah keul kan. Ieu cek Rasul yang menang nyontek di ditu. Namaan keul ge kan ya. Lamun orang ambek kerungantung diuk masuk kerungantung waduh aing keul yang bapak majikan diuk keul keneh wae ngedeng aya ieu contoh jelas loh ngedeng anger keneh wae wudu aya taman masuk kenamaan keul gitu teh. Nah, ini ke pasar, ini ke sawah mengumpat coba kami gimana? Sawah dipelak, parena di padiulah kuno edan barokah gitu. Jadi pare tidak harus anak kalambung sholat. Sabna di padiulah ke bapana bari edan itu ke majikan. Nama anu lagan nama anak. Wa in kana qaiman bahasa lagi itu. Bal yajlis. Di mana nangtung maka kudu dihukum jenis teh. Itu cek Rasul. Dia tidak tunamakan. Lawan Rasul. Innal ghadba jamrun yatawaqqadu fil qalbi. Sanyana amuk teh ruhakna hurung dina hate. Dihurungkeun ku setan. Amuk mah. Mentak bungetna peureum liur bosi atahna. Gimana aman? Fa idza wajada ahadukum min dzalika syai'an lamun aya urang ya manggil dina hate aduh aya amak aing. Fa in kana qaiman falyajlis. Lamun keur nangtung maka kudu dieu. Fa in kana jalisan falyanam. Lamun keur dieu ngendang. Fa ilam yaza dzalika falyatawaddo bil ma'il bari. Aing geus ngedeng ge, ngargen kudu ucai tiis. Eta nyamaan amok. Takon pamajikan amok ditawudu. Karena itu sila diu. Urangna ning pamajikan urang. Temen amok ke pamajikan papatahan urang. Apal jampe amok ya cek Rasul contoh. Urusan amok ge dicontohan ku Rasulullah kagak panu bener nangani amok kita gitu. Nah, apa lain namanya kan? Kade kayak inget-inget tentang ka imam pemajikan bejaan, budak bejaan. Aduh. Tak gitu. Anggar keneh wae itu geus wudu gitu. Anggar keneh wae.
Rasulullah ge ningali bojona ada di bendu Ibu Aisyah. Tuh, jadi bojo Rasulullah sok bendunya. Kumaha kang Rasul titah namar kitu. Palia jelis ya, diu mun awak. Awak kana pang kumu teh, ngadang. Angger kene ngadang wudu ya. Angger kene wudu aya duaan. Pijakeun ulah. Sok sugannya disumpai. Ya ke kan. Cekan jeung Rasul, ya Uwaisu. Cek urang malun bahasa urang maka ya Uwaisu teh, Uwais teh naon? Itu neng geulis gitu. Rasul mah tara peng kaher cici. Ya Uwaisu teh, neng geulis. Sayang mencek urang bahasa gitu. Gitu. Cek Rasul bacakeun doa. Doana kieu. Allahumma Rabba Muhammadin. Itu. Eta Ibu Rasul tah maca doa eta Rasul. Rabba Muhammadin ighfirli dzanbi. Wa adhib ghaidha qalbi. Itu mugi Gusti ngahampura dosa abdi. Mugi Gusti ngaleungitkeun amot tina hati abdi. Wa adhib ghaidha qalbi. Wa ajirni min mudillatil fitan. Muga-muga Gusti ngaraksa ka abdi tina pirang-pirang fitnah anu nyasarkeun ma dhahara minha wa ma baton dohir nu nyasarkeun dohir batin. Gusti raksa diri abdi tina pirang-pirang fitnah nu matak nyasarkeun dohir batin. Tambah tak gitu kan kasih sultan sesulahnya geus mah hapepan berlaku tak kalau sok tinggalin dari ngaji kabeh merajungan teu pulang anting macana keburu putih. Nah gitu eta kunaon mengatasi amak karena amak teh ngaleungitkeun kejatikaan urang kahormatan urang. So, urang tukang mere duit ka awewe, ngaimahan awewe, mere baju awewe, tapi nyarekan wae, dihargaan ku awewe moal. Jalma amuk mah teu aya hargana kan. Si eta teh sok bareng bere ka aing, mana eta sok nyarekan wae aing nyekalna. Bener kan? Ulah mah. Nah gitu. Nawawi Rasul sasauran ibtagur rif'ata indallahi. Hei para sahabat, anjeun kudu neangan derajat luhur di hadapan Allah. Teangan derajat luhur di hadapan Allah wajib. Karena ka urang hakikatna. Tunggu di Rasul. Para sahabat bertanya, "Kumaha carana ya Rasulullah neangan derajat luhur di hadapan Allah?" Tidak diwalar ku Kanjeng Rasul tasil man koto angkat tepungan jalma nu megatkeun duduluran jeung anjeun ulah saruana sia tara nyawa aing moal ulah nu tara nepungkeun duduluran tepungan eta cek Rasul hiji tasil man koto angkat wa tu'ti man haramaka bere ku anjeun zaman nu korek ka anjeun. Eta da hesenya. Lah ari aing teu mere ke aing mah. Tak pernah nu korek teh geus dibageureun. Bere zaman nu korek. Lamun hayang mulia di hadapan Allah tilu carana nu megatkeun dululuran tepungan anu korek bere. Nah, tuluy wa tahlumu amman jahila alaika. Anjeun kudu bersikap santun ka jalma anu bersikap bodoh ka anjeun. Jalma nu goreng ka urang mah halus. Disebutna teh wasil. Jadi nu luhur derajatna di hadapan Allah
merek ka zaman korek itu ngahampura ka zaman untuk minta dihampura nepungan zaman antara nepungan ka urang itu bersikap santun ka jalma anu goreng patun ka ta eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nafsu teu sesuai jeung eta. Itu. Qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala ikhbarun tingkah ngabejakeun an Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Itu amir awim ra'atil azizi atawa nati awenaki aziz. Wa ma ubari'u jeung teu ngalubarkeun kaula nafsi kana nafsu kaula. Inna nafsa sanya nafsu la ammaratun yakin anu loba marentana bisu'i kana goreng. Wa qad yajju jeung terkadang meunang naon ayu pola yang diucapkeun. Naon al-muradu anu dimaksud bil ammarati su'i kuloba marentana kana goreng hiya aditu itu nafsu anu ammaratu su' teh atau ammarusuna eta an nafsu bil makna awal kalawan makna anu kahiji. Nafsu ammarah teh eta kalawan makna anu kahiji anu dijelaskeun kamari. Jadi nafsu teh henteu goreng kabeh aya nafsu anu goreng, aya nafsu anu sae. Nafsu anu goreng aya dua, hiji ammarah kadua lawamah. Nu kahiji teh eta ammarah nu pamarentahna kana goreng. Gitu. Paidan dinamikana kitu an-nafsu ari nafsu bi makna awali kalawan makna nu heula eta madmumatun dicacat. Kuya tadami kalawan antek-antekna panyacat. Eta nafsu patutna nafsu amarah mah. Tapi makna sani jeung kalawan makna nu kadua eta mahmudatun dipuji. Liana kana sanetu nafsu eta nafsul insani datiana manusia. Aya datu tegasna datiana itu insan. Hakikatu jeung hakikatna itu insan al-alimatun nyaho billahi ka Gusti Allah wa sa'ilal ma'lumati jeung sakakarina pirang-pirang anu dikanyahokeun minal akwani tina akwan al akwan muta'alliqun bima istaulat wallahu a'lam bishawab. Sakitu kita hasilkeun dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.